Mocang moe cangcut moe kutang boga cangcut genep boga kutang genep ieu usum hujan mah bararaseuh. Moe cangcut moe kutang teh eueuh nu garing da sidikan usum hujan heueuh. Moe cangcut teh teu garing-garing aduh beurang baseuh peuting baseuh da beurang hujan peuting hujan pokona mah bau hapeuk. Wawuh mah kudu deukeut teuing ulah. Deket jeung urang ngomongkeun batur, deket jeung batur ngomongkeun urang. Paladageun. Lamun teresep kana kabahagiaan batur, minimal diem lah ulah katempo teuing sirik iri dengki na saingi ieu hejieun motivasi bener teu? Paladageun. Lamun maneh hirup keur cicing di tukang titah maju ka hareup eta penghormatan, tapi lamun maneh keur cicing di hareup titah mundur ka tukang eta penghinaan. Paladageun. Zaman ayeuna mah nulungan jelema teh lir ibarat nulungan mobil anu eukeur mogok, eukeur hese neangan bantuan, tempo geus maju ninggalkeun. Bener teu? Paladageun. Ulah sok buat baeut teu pararuguh, engke besi maneh aya pangabutuh, era dek ngomongna. Paladageun. Prinsip urang mah teu sieun dijauhan ku batur, tegentar dimusuhan ku dulur, moal ingkah moal mundur najan maneh teu sudi ge urang mah teu paduli geus teu hayang dideuketan ku jelema nu teu tau diri. Paladageun. Dipikir-pikir panya teh aing anu boros geuningan ieu bea sakilo 15.000, minyak goreng 18.000, hayam 42.000, acan jajan bebenyit, acan cicilan ka Bang Emok. Dek teu edan kumaha hirup aing besti. Paladageun kitu. Ku urang didoakeun anu geuleuh ka urang, anu ngewa ka urang, anu rujit ka urang, singgar de kawani ameh ngomongkeun teh hareupeun ulah tukangeun wae ngabangus teh. Paladageun. Dengekeun ari sia, lamun geus ngomongkeun aing heg doakeun aing teh ku sia ameh bisa hirup sampurna kos sararia. Omat doakeun aing meh hirup sampurna kos sararia. Paladageun. Urang nyaho dendam teh teu alus, tapi maneh kudu nyaho kanyerian urang teu gratis. Ulah sok ngarasa tersindir ieu ai sakirana aing henteu nyindir mah ieu matakna hirup ulah sok nyingir, tempo ku batur kasindir beunang mental merasa tersakiti. Ari sia kunaon? Emang orang sabar disayang Tuhan, tapi ari sabar-sabar wae mah diinjak-injak kawan. Maneh nu ngamimitian, maneh nu ngarasa jadi korban, giliran ku aing diimbangi merasa tersakiti. Ari palih dinya cager manah teh. Paladageun. Tong hayang nyaho carita urang lewat sungut batur. Ingat, beda jelema, beda oge caritana. Beda kawan, beda pendengar, salah kawan, aib terbongkar. Moal matak mundur sanajan hirupna digempur, didinya boga kawani, di dieu teu boga kasieun, didinya nangtangnya di dieu ge nangtung. Tong era boga pamajikan lintuh, tong era boga pamajikan goreng adat. Anu era mah boga pamajikan langsing, glowing, tapi ateul kasalaki batur. Ditulungan teh lain nganuhunkeun kalakah malik ngegel monyet.